laka ijlala wa ma bika kudratun alayya walakin mil'u aini habibuha asyikau laka anjeun ka patrina jero ati ngagungkeun kulaka anjeun asli tina sanubari ngan teu bisa kula jujur lewat ka tanu ditutur sebab ye awak sakujur bingahna henteu kaukur kur bisa malingkeun hate sadar diri jeung malire abdi masa ukur santri nu henteu gaduh pangarti tapi deras ngahujanan cai so cangareclakan rasa hayang berhubungan tebitina kanyataan ngaliputan hate kula minuhan daya pikirna mun anjeun apal cintana moal bisa ngabalesna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjeun selalu ku nanti anjeun selalu ku sukai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjeun beda jeung nulian anjeun mah narik perasaan indah jika dilukiskan pertemuan mengesankan sakit jika dilupakan terlalu indah dikenang rasangan sakurna dada teuasa nembongkeunana sabab diri mah rumasa teu aya arti keur dirina lain diri henteu mampu megatkeun ieu belenggu tapi apalah dayaku anjeunna pun teu ngadangu kacatur sosok idaman loba bujang ngadeukeutan beki lila ye perasaan karasa ngarotan dipikir asa teu mungkin abdi nu sangat ingin sedeng anjeun sangat dingin lir alif lam jeung tanwin maksud ati meluk gunung teu daya tangan teuasa kahayang jadi merenung anjeunna lila pekana tisaprak waktos ayeuna abdi liren ngarepkeuna cinta anu dipendemna karasa nage percuma ngan anggerna jero dada mung aya nami anjeunna
atuh sugan kulilana anjeun bisa ngarasana. Duh Gusti nu Maha Asih paparin abdi kakasih nu ku abdi dipiasih sareng anjeunna ge ngasih.